Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji sareng syukur kehadirat Irawi. Puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kasempatan ieu urang teh sakumpul ngariung dina kaayaan sehat walafiat. Teknik otomotif anu nekankeun gelang jasa. Teknik motor nekankeun sistem siswa pikeun digawe dina parsaan gawe anu di kekuasaan kompetisi geura swasta atau pengusaha. Secara khusus tujuan kompetensi keahlian teknik otomotif motor caka pikeun nggerekeun siswa nu papargelan penguasaan jeung teknik kompetensi dina hal-hal ieu dina kekuasaan eta siswa. Sekian dari saya dari simkuring, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum